Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes. Alhamdulillah. How are you today? Alhamdulillah, amazing. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dina dinten ieu misa teh tiasa nepangan deui rancangan sadayananya tangtosna di pelajaran bahasa Sunda. Nah, rancangan anu soleh sareng soleha, yuk asa acan dikawitan urang aos sulabas malah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dina kesempatan ayeuna mistati tiasa nepangan deui rancangannya, tapi sata acana mistati bade ngucapkeun minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir sareng batin. Mari kamari urang parantos ngarayakeun Idul Fitri. Okay, now in this meeting, I will do review about our material in the second semester. Jadi, di video anu ayeuna teh, Miss Tati bade nge-review, mengulang kembali naon anu parantos dipelajari ku urang sadayana di semester kadua ieu. Do you still remember about our material in the second semester? What is that? Oke, anu emut kene naon wae nya anu parantos dipelajari di semester 2 ayeuna teh ngeunaan bahasa Sunda. Cobi saha anu masih kene emut ngeunaan pangalaman di usum ngiji sareng usum halodo. Ngacung. Oh, hebatnya. Mohon anu kahiji anu bade dibahas ku Miss Tati nyaeta pangalaman di usum ngiji sareng usum halodo. Tangtosna teman-teman sadayana emut kenehnya upami di usum halodo kumaha hawana? Panas, hareudag, bayeungyang. Biasana sok hoyong eut naon? Eut anu tiis-tiis sapertos es krim, sirup sareng sajabina nya. Terus upami di usum halodo biasana barudak teh sok ameng di mana? Di lapangan. Aya nu main naon wae cobi? Aya anu main bal, terus langlayangan, main kaleci, sareng anu sanesna. Upami ciri-ciri usum halodo saterasna naon? Cobi. Mataharina atanapi panon poena terang benderang atanapi moncorongnya panas pisan eta di usum halodo nya. Tah ngeunaan usum halodo tangtos aya oge usum ngijih atanapi usum hujan. Saha nu emut kana ciri-cirina naon cobi? Wah, pinter. Aya anu nyebatkeun aya guludug Miss, leres. Terus hawana kumaha? Hareudag atanapi tirisnya? Leres pisan, hawana tirisnya. Terus naon deui? Aya guludug, hawana tiris, terus aya angin, tangtosna sering terjadi hujan. Upami di usum ngiji, raos teu upami anu tiis-tiis atanapi mam es krim. Henteu nya urang biasa nama perlu anu ngahaneutkeun kanggo awak urang nya. Henteu eutna nu haneut-haneut upami usum ngiji mah. The second material is about names of animal in Sundanese. Tah, materi anu kadua anu bade ku Miss Tati review nyaeta ngeunaan ngaran-ngaran sasatoan dina bahasa Sunda. Wah, ieu mah jaragoan sadayananya palalinter. Saha nu emut keneh naon bahasa Sundana semut? Wah, hebat, sirem saurnanya. Terus naon bahasa Sundana burung? Pinter, manuk leresnya. Terus naon deui nya? Naon bahasa Sundana ayam? Hah? Hayam, pinter. Upami bahasa Sundana ikan? Yeay, leres pisan. Laut.
seueur oge hewan-hewan anu sanesna nya tangtosna rencangan sadayana mugia emut kenehnya bahasa Sunda teh atanapi bahasa Sunda tina ngaran-ngaran sasatuan tadi teh naon wae nya trampil eta mah nya anu saterasna. The next material is about names of color in Sundanese. Jadi materi anu terakhir ya anu kumis tadi bade di review nyaeta nami-nami warna dina bahasa Sunda. Wah, ieu oge misati yakin rencangan sadayana tangtos hafal, tangtos terangnya nami-nami warna dina bahasa Sunda. Cobi upami warna ieu naon ieu? Wah, pinter, berem, hebat. Upami ieu anu di luhur naon nya? Wah, keren, leres, koneng. Teras upami ieu anu digigit? Yeay, leres pisan, warna hejo. Upami bahasa Sundana hitam. Cobi, naonnya hitamnya? Yeay, pinter, hidung. Terus upami bahasa Sundana putih. Hah, naon ya bahasa Sundana putih? Yeay, leres pisan, bodas. Wah, tangtos teman-teman sadayana hebatnya, keren. Pasti hafal dina ngaran-ngaran warna dina bahasa Sunda. Alhamdulillahirabbil alamin. Tah, eta sadayana materi anu parantos kurang pelajari di semester 2. Mugia rerencangan sadayana hafalnya tangtosna oge. Yuk urang buka deui buku bahasa Sundana, urang review deui. Tah saatos eta urang kerjakeun LKS. Nah, wah LKS nama gampilnya aya di weekly handout. Tong hilap saatos ngerjakeun LKS, difoto teras dikintun ka G-Drive kelas masing-masing. Misati yakin level hiji sadayana hebatnya biasa insyaallah nerapkeun bahasa Sunda dina kahirupan sapopoe. Eta hungkul panginten ti Miss Tati mugia manfaat. Hapunten kana sagala rupi kalepatan. See you in the next meeting with me. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.